disimpen puluning hati pun dehing masyarakat batur nuwun geran kali perkawis naon tina naon rupiah telepatan ageng sareng kalitna muga selera tiasa ngamaklum saling hampura jeung diri kaula timbalan tansah dia jeung ajeng aya pikir saeunang memang aya perlu kaula Senopati kaharep maneh jadi kaharep maneh kapayun Gusti Senopati Paduka puputot mangka daton semaheun abdi sapangeusi negeri hamba sapangeusi nagara nampi kana pembage salira kalayan nyanggakeun Semar pangabaktos kahunyu pupu dening ati kula ditarima ti Senopati cager dinanyar kawilujengan ngeran atuh palihna ti eta boh minanten darwe kaluputan ageng sareng alitna di luhur sausa pramuti handap sahibas dampal muga salira luntur kolbu jembar manah tiasa ngahapunten kalepatan kaula Gusti dina kasalahan urang saling lubarkeun hampura timalan ngan ulah dume kecap hampura benang dipenta der kasalahan dijieun-jieun najan bari jeung pangkat maneh Senopati oge tina silsilah kulawarga maneh adi laku lampah salah leuwih tibatan wates yakin minimal dipotong leungeun sabulan leres anu kaharti jeung anu teu nyentuh kana hate kaula ku kaula di hampura ngan leuwih ti eta hampura beuheung sia jaminanana mangga moal sing percanten sim puring mah moal baha kana tinimbalan moal ngijing sila bengko sinemah mangga teh teuing sejatumut salira lahir kaula ning Gusti batin kaula ning Maha Agung nyanggakeun sadaya-daya nya Kakang Patih timbalan leres kitu ngeran tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon ngeran kieu ieu teh saperkara akan ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan anjeun duaan geus nyaosan kana pangangkir kaula leres timalan kadua dieta akang salaku raja payus jeung pantes merek layang pangajen ka anjeun duaan tina dasar nu katingali ku diri akang istuning teu ngijing sila bengkok sinembah kahiji kaduana tina naon rupaha pengorbanan maneh duaan lakon gawe di negara sepak terjang banting tulang nepi ka ayeuna jadi nagara anu hurung nangtung siang lempang bro di juru bro dipantok ngaleuyah di tengah imah buncir leuit loba duit anu tangtungna ieu moal bisa beres roes ku akang sorangan tetep renggenep dasar tina lawe-lawe lantas malang-malang putung gotong royong disebutna paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapait sama manis sabagja jeung satanggung jawab anu ngawujudna kaula pangbeungharna di ieu nagara kahiji kaduana pangkat pangluhurna leres timbalan malah teu kadenge anu silung warta-warta dihandap dirahayat ka kaula berita-berita sumbang anu sasatna nepi kana ceulih kaula teh geuning eueuh dina ayana oge ku aing menta supaya langsung ngaeksekusi menta zaman karung jiga baheula ya leres
sababaraha urang anu kontra teh pada terus diculik Ya. nya Diculik perkara teh. katambah-tambah kurang tepan ketambahan eta pasukan-pasukan bengis pikeun nyulik Ya, pasukan kejem teh merupakan. pasukan sadis diantarana Kang Taufik Hidayat Eta teh. nya pasukan siluman pikeun nyulik awewe aya Mang Nong Ya, nya bagian teh bulan. bagian culik di bagian CR manehna jadi eueuh teu aya Gusti lebat kana paripaos patanina sugih mukti karyawan sami sarenang ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandang sewang-sewang kalayan eueuh anu demo ka salira halus Tentrem aya. tah kitu kuduna urang salaku pejabat sadi Gunung Pangauban sagarana panangguhan hamba rahaya teh lamun tea maranehna nu Kang Nonggong kaing pencit kuriling kowe leres malahan geus kabuktian dina mangsa bulan kamari ngaeksekusi di alun-alun kalayan disiarkeun dina TV dina media nuliana leres malahan eta teh ngagempurkeun hamba rahayat eta teh geunjleung anu biasana mahasiswa-mahasiswi daremot aya teh para rego Barungkem nya daya unjuk rasa. di daruruk baligo mangsa harita teh ayeuna mah manehna geuning anas mangaruruk tapi anak ge ngagantian deui nya kitu da eta kitu mah urang teh moal kawasa sabab weduk aya di ratu gagah aya di menak kawasa aya di raja najan bari sababaraha pasal jeung hukum aturan anu tangtu natran demi demokrasi rakyat tapi dina prak-prakan pasal anu berlaku dengan ukur dua naon diantawisna hiji pasal kahiji caritaan raja jeung laku lampah raja tara salah ya dupi kadua dina mangsa raja ngayakeun tindakan anu salah kudu balik deui kana pasal nu kahiji hartina kasauran jeung laku lampah raja absolut mutlak disebutna sae laras teu bisa diganggu gugat ya da geuning buah tina aing otoriter saperti kieu balukarna kahiji rahayat tunuk kaduana pasukan-pasukan dina tamtama oge ngajieun beungkeutan nyaeta kaul pikeun ngajajah tiap-tiap negara buahna ayeuna tingali tina mayoritas negara-negara nu aya di dunya hampir taluk kaing unga bulan mere upeti unga bulan mere hasil emas sumber daya alam anu liar ya bahasa ayeuna mah setoran anu kiwari teh parantos ngagunuk di gudang nya hartina yakin marana teh geus taluk ka diri kaula ya malah cita-cita kaula nalika geus tunuk taluk kabehanana raja-raja ti ampir satatar madya desa aing rek ngajorak ka sawarga manikloka rek ngajajah alam sawarga dieuneuk-euneuk si hyang otipati jagatnata raja tiloka batragu jembar pisan cita-cita teh luhung pisan cita-cita saya pisan ngan dina lebah dieu cik aing minta laporan ti maraneh kabeh leres naon laporan raja mana wae negara mana wae jeung upeti naon wae anu geus diberekeun ka negara urang nu geus katarima upami abdi kedah nyaurkeun secara gamblang lisan kieu mah bisi aya dileuwihan dikurangan heueuh pilih aya nu kalangku sieun abdi teh ngabantun ieu we HP nya HP gawai oh nya handphone gadget da ai laptop baberat abot ku abdi teh pados ditransfer datana kana HP Widi abdi pikeun muka HP prek punten Gusti
Oh, halus sampai naule. Nah sia teh eta lambangna Mitsubishi. Mun Teu parok jeung batur HP teh. Halus. pamere seles ieu teh abdi teh Gusti. Nya pamere lurah uing gitu. Mulkana Cik buka HP maneh siap Gusti. tuh. HP teh nepi ka lucu kitu nu pun bojo. Mun Mainan unik atuh. Dipakai lagi YouTube. kira sakedap Gusti. Ya. Ieu teh dipasut ieu teh. Nah, ke kode. Heula Ingat-ingat. 3 hiji 7898 54 32 77 hiji ku tiluan. Hiji maksudnya. Oh, ternyata. Oh, mereka panjang-panjang teuing pasut teh. Sok dicook ku budak. Priopre. Nya Dipakai nonton YouTube. HP kolot. sok dipake main eta Mobile Legend. Kopi teh dibuka we ieu. Yo. Coba Duh ieu orang hapusan lah kopi TikTokna hapusan. bisi mata berat dan pintar Facebook hapus heula. Twitter. eta. Naon ieu micet Pakai dia ngukut tuh gitu. makanya NG patut segala itu. Ulah Ya. tuh. Taya dina galeri taya. Nah. Aya video naon ieu file ieu. Cing. Sing video naon ieu orang cetrek ku abdi. Setel gini. Ih, Abon awet tong. naon si Joko belah wetan we. Ieu video bulan. Resep disimpan aja. Kana si ieu jiga nama ieu beureun ieu video naon di hiji dieu. Cing. Buka deh ya tuh Den. やめてください。 Asyang ni kitu teh. Ieu nu pun bojona naonan itu. Oh, Aing yang dikukut. Pun bojo. naon teh ikeh-ikeh kitu henteu. Punten Gusti ieu mah mun biasa we Gusti. Tak ieu meureun tau ieu geuning tak ieu file ieu. Tah disanggemkeun ku abdi dina note. Dina note kula. Dina salawe negara teh 23 negara anu parantos tunuk taluk ka salira. Taluk ka kaula, taluk ka salira. Di antawisna negara Astina, terus negara Mandaraka, Rajana saha? Dupi Rajana teh Prabu Salya. Mere upeti parantos naon? Emas 10 kilo, nikel 20 kintal, uranium sareng sapuratina. Geus beunang, geus dibawa parantos aya dina gudang. Halus. Tuluy, Raja Nagara Wirata, Naon eta? saha rajana Prabu Matswapati. Eta ngirim naon? Ieu mah terkena meunaan sasatoan endemikna. Seur derenten. Margi anjeunna teh kaduh kebon binatang tapi derenten. Jadi mere sasatoan ngabantu sasatoan. Di antarana hayam 20. Allah beres. Kawas ka jelema murah hayam 20. Hayamna hayam hias ieu mah hayam ketawa jeung hayam Bali. Tuh eta. Hayam bete anu botak uluna nih. Nya. Ayam langka eta mah. Jeung hayam mangkok. Gajah hias tilu. Ya. Baru kanan teh. Heeh. Gajahna make benung. Gajah hias teh nu kumaha ai wujudna mah gajah ngasorana pan biasana mah oi. Ari ieu mah heuheuh. Sapi 100, heeh. Tuluy. Jerapah 20, heeh. Berapa? Maung 5. Maung 5. Mau le. King Kong 4 Tingkong. nya. Ya. Lajeng deui monyet bekantan. Aya.
nya monyet hias aya monyet hias ya aya Aya barukan teh. Sapuratina lelaukan oge aya geus katarima parantos kabantun halus atuh lajeng deui di nagara Mandura Harja rajana teh Prabu Baladewa Mandura mere naon ai Mandura mah nyata resep-resep pengobatan sareng jajamuan Ya herbal. rempah-rempah diantawisna gingseng malaga jambe Bergoceng barukan teh. ndogiti Pasak bumi. pasak bumi SDMJ Ya benar. Kombat. beas kences beras kencur Cur. madu hitam Urat madu. minyak lintah Papua Eta. atuh lajeng deui kotek Maju. Kopi. kopi teh Kombantrin. super tetra Aya. jeung rea-rea deui pengobatan aya kana tilu kontenerna halus Segala ubar. deui lajeng deui ti nagara Cedi Sahablar. Rajana Bima Kendran eta mawa sabangsaning Naon. mas picis inten jumanten kana opat gotongan Bolah. geus katarima parantos Mewah deh. aya oge ti nagara Cilangkara Naon eta. saha rajana Prabu Abdul Malik Unte raja teh Prabu Haji eta teh. ngirim batu bata beureum Ya. opat kontainer semen Ya kenteng. Barukan teh. kenteng GRC. hebel Yo. seng GRC. asbes 5 pabrik we Pohonnya. nya Begini. sagala rupahan nyata bahan-bahan konstruksi Ya. bahan bangunan Pakue 5 ngan benang ka Bandung 2 nah ka 3 mah kajejak ku abdi parantos 23 negara anu kiwari teh parantos aya setor mung anu telat teh panginten di negara Astina lain Astina teh tetangga negara muhun kula Eta barukan teh. lain biasana panggetena pangheulana nah ayeuna telat duka tah macet jiga nama Ya kapegat. nya kedah kumaha urang na kuda disusul tepus dari kumaha keun adem Yo. saminggu leuwih di ayeuna teu datang ka dieu corak ka itu paehan we sae mang Ancaman barukan teh. ai nagara anu can dijajah ku kaula naon nyangakeun eta mah laporan ka Kakang Pati kaula mah sakituna geus we ku sia bisi pacorokokon mangga Kakang Pati bagian diplomasi sareng penyerangan negara-negara dengan dirinya sae ai hareupeun raja teh sok ngoprot aing kasang sok kumpeur nya negara mana nu can kajajah ai negara nu can kajajah mah di negara di alam dunia teh mung dua deui ya mana wae kahiji negara Dwarawati rajana Prabu Batara Kresna kadua negara Amarta rajana ngaranna teh Yudhistira nah can kajajah teh dua negara jangakeun naha lain jangakeun sia sadaya-daya numawi dua negara eta teh hese pisan asupna urang ka negara eta kumargi kokohna persatuan jeung kesatuan di eta negara maksudna pamimpin jeung rahayat jeung pamimpin teh parantos ngagigi jeung ngamuara dina ieu tujuan kalayan nagarana teh budayana kental agamana kuat wawasan lingkunganana dipake ajen inajen antawis rahayat jeung pamarentahna teh teu weleh dianggo turta hese pisan dieudeup-eudeup sulusukna budaya-budaya kamaranehna jangakeun
bobot bagayon timbang trajo abot enteng aya di salah panjenengan weduk aja ratu gaga aya di menak nyanggakeun sadaya daya siap Ya. bodoh kene atuh Bodoh kecil. lamun urang cara ngajajah ka negara anu lian bisa make senjata lamun nu kitu mah ulah make senjata Ya. Ulang. tapi kumaha cara jeung katang tuarana make taktik anu lemes Siasat merupakan teh. taktik politik anu licik anu geus dilakonan ku urang ka negara aslina mangsa baheula ya sabab dirinya mah ulah main otak tapi kudu main otak ulah main otot Eta ulang main otot itu. strategi anu parantos dicanangkeun ku urang salarea ka negara-negara nu lian ngaliwatanana teh nyaeta hiji leungitkeun artefakna hiji leungitkeun artefak sejarah Dipalincang ke nalika geus leungit artefak sejarahna manehna bakal jadi bangsa anu kadungsang-dungsang bangsa anu pareumeun obor bangsa anu bisa teu apal kana karuhun-karuhuna ya. Apa kena se. nalika jelema atawa bangsa geus teu apal ka karuhuna didinya ku urang suntik otakna sangkan barbejakeun karuhuna sangkan karuhuna teh jelema bodoh jelema primitif jelema hina bari jeung jelema teu beragama Dari ortodoks eta ulang. Tuh cara nanti. Kadua selusupkeun budaya-budaya urang kahiji budaya urang teh nyaeta minum-minuman kadua mabok-mabokan minum-minuman kadua teh nyaeta obat-obatan apandang boga kartel Tuh naon bulan. kartel ganja narkoba gudang itu ieu sapuratina tah bikeun ka eta nagara asupkeun ka warga-wargana utamana budak ngora Pemuda. barudak sakola Ya. Bikin merigen. sabab naon sabab ai budak ngora teh nyaeta tulang tonggong negara nalika tunggang tonggong negara geus dicekok kuno kitu tungtungna manehna teler geus teler manehna geus leungit kaseimbangan pola pikirna tungtungna kareupna maka ngajieun sumber daya manusiana teh berkurang kalian leuwih handap tibatan negara urang ayeuna eta Pembodohan da eta merupakan teh. laras mimitina mah bere gratis sakali dua kali teh geus kacanduan tah dinya urang yakin bisa ngejual tah eta teh sarua jeung urang sambil berenang minum air laras katiluna ceuk maneh beragama ya tah ciptakeun ti urang kumaha ciptakeun ti urang hiji jelema anu molotok dina agamana Anu leuwih paham. nu pinter tina agamana ya bejakeun turunan ayat-ayatna apalkeun ayat-ayatna apalkeun hadis-hadisna ya sulusupkeun cenah kaeta nagara kalayan bejakeun tina manehna teh sina nyebarkeun dakwah-dakwah anu hade Laras. maksudna nyata sangkan umatna loba nalika geus umatna loba tah didinya manehna teh gerasina provokasikeun umatna sina pentar paham jeung luliana Sina parasea merupakan jadi doktrin uteukna sangkan uteukna teh nyaeta pikeun ngaprovokasi pikeun ngadu dombakeun antara rahayat jeung nagarana pamarentah jeung rahayatna tuh. waduh Allah Eta sina parasea. laras jieun eta jelema jadi jelema fanatik kana agamana jieun manehna jadi jelema fanatik anu saliyana boga rasa pang kasawargana pang benerna ya sabab lamun jelema geus boga pamadegan saperti kitu nalika diganggu teh yakin manehna mah wani jeung maehan jelemana Eta bakal hilang. Leres. Ya, gimana? Kaopatna sieun pejabat-pejabatna sina lapar. Lapar kumaha?
lapar ku kakawasaan, lapar ku jabatan, lapar ku kedudukan. Nalika pejabat-pejabatna geus lapar kakawasaan, lapar ku kedudukan, tungtungna yakin moal nepi ka malire karahayatna. Tingali negara astina. Ya, cobi. Dimimiti Rajana Prabu Suyudana nepi ka adi-adina. Dijadikan pejabat bari lain ahli dina widangna. Tungtungna naon? Rahayatna kadungsang-dungsang, nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar-lapar. Walah. Sangsara makhluk walurat. Hukum bisa dijual belikeun. Hukum miuni peso kaluhur mintul kahandap seukeut tingali pejabat anu nyokot harta negara ratusan miliar, triliun miliar, ratusan miliar nepi ka triliunna. Tingali pidanana ukur 1 tahun 2 tahun, tapi bandingkeun jeung anu maok TV, bandingkeun jeung nu maok domba. Ya, cobi. Walah laras. Ya. Laras. Sina ngomong orasi ka manehna demi negara, demi rahayat antep. Sina maranehna teh sina boga rasa pang aingna nyata pang nyaahna karahayat, tapi na prak-prakanana teu bela karahayat. Yang sarakeun. Buktina naon di negara asina? Naon? Tina 100% APBN negara, 82% teh tina pajak rahayatna. Bari jeung pajakna ke rahayat teh dimimiti kabeh sektor. Digawe, digaji, dipajakan. Usaha saeutik dipajakan. Dagang dipajakan, dahar ka restoran dipajakan, ka WC kudu mayar. Kudu make pajak. Laras. Ojek oge make pajak. Matak nepi ka ayeuna patumpang tindih. Rahayat ka kidul pamarentah kawetan. Pakia-kia. Rahayatna ngamarudah ngajieun demo tapi pan teu didenge ku nagarana. Pamimpinna sina pundungan tingali Prabu Suyudana. Dikritik ku rahayat ngademo nepi ka Prabu Suyudana ngajieun statement atau pernyataan lamun boga rasa astina suram sok buru-buru gerak pindah negara nulian. Pindah ka nu lain gitu. Ya. Kira-kira tentrem mamukan nanti. Pajak ditaikeun kulantaran APBN minus. Nya. Solusi pejabat ame teu korupsi taikeun gajina. Nya. Bari jeung anggar prak-prakana mah anggar korupsi. Jero nama kulan korupsi kene. Nya. Geus ngabudaya. Sedangkan sumber daya alamna luar biasa lobana teh. Tapi geuning horeng si mana horeng tingali dina prak-prakanana. Mana sumber daya alamna berdampak teu keur manusana, berdampak teu keur rahayatna. Rek teu berdampak kumaha sabab anu kidul digadekeun. Nu kaler dibikeun. Nu dijual ongko. Sedangkan negara jeung rakyatna mah tinggal hampasna hukum. Bati ngegel curug. Matak pantes setiap gaji pejabatna, setiap tunjangan pejabatna teh dasarna tina pajak rakyat. Bari jeung pajak eta teh tidak bisa berkontribusi ke rakyat. Daladang pangwangunan teh tina ladang nganyuk. Nalika hutang beki gede beban keuneuy kana pajak ke rakyat. Edan. Jahatnya jahat tuh. Aing mah bangsat rumasa aing bangsat. Ngan bangsatna aing ka negara nulian. Carana teh jeung sistemna teh ngajajah pikeun naon? Pikeun kamakmuran negara aing, tapi astina mah ngajajahna lain ka luar negara, ngajajahna teh ka rakyat sorangan, nepikeun rakyatna sorangan teh dijadikeun jajahan ku maranehna. Gusti nu agung. Teu beda ti hayam anu dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban. Sina modar dina leuit, bari leuit teh tempat beas nu panglobana.
leres mit amit Gusti bararayu teuing. ngeri jadi rahayat aslina ya ya tahu leres Gusti rupa-rupa dinakan itu ieuna leres timbalan cara jeung kacang tuan nyata ngalieun cara lemes teh carana teu beda ti kitu ya leres Gusti loba cara Akal. dah hese kene urang ngajajah ngalewatan senjata kahiji korban kedua ekonomi bakal naik tapi ngalewatan jalan lemes kitu nu dipake korban manehna rakyat manehna senjata manehanana urang mah kali cekok ismeuna Kali nyuntik urang ngorkana teh. leres timbalan Gusti timbalan loba cara kadang tuan mah nanging ieu teh sakedik kamandang ti kaula geran naon utamina ieu mah ti nagara Amarta nya kumaha Cobi. negara Amarta teh panrajan Yudhistira sedangkan Yudhistira teh salah sawios Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul sarunan disebut teh Pandawa Eta. oh jelema 5 lalaki wungkul disebutna Pandawa upami jelema 5 awewe unggul Pandawi teh Nawi sebutanna teh. oh neme apa Namai kapireng panginten Belanda. lamun jelema 5 bencong unggul Naon eta? eueuh jurig Oh, malah atuh urang namian we panakol nya sabangsa Oman eta. terus kumaha maksudna tah ari Pandawa teh menang warta titlik Pang Indrajala mata-mata ti pihak urang Laras. ai Pandawa mejibe Kumaha pula? ai jibe teh benang hiji benang kabeh Yo, eta. jadi lamun teh benang Yudhistira hiji disedak Yo, tuda ditanya raga katineungna upami teu daek di ku negara urang dipayahan kurang sadaya ya. tah widina kaula teh kumaha upami kaula widian pikeun nyulik Yudhistira Yo. urang bantun ka ieu nagara kalayan satutas dibawa ka dieu urang taros raga katineungna nah daek jadi anak jajahan urang atau henteu lamun teu urang payahan Begini, halus cemerlang ide zaman halus ide teh ya. bisa da upami cara lemes itu mah jigana bakal puluhan tahun ratusan tahun Yo. bener proses nalami tau upama kitu kumaha halus sanggup maneh pikeun maling perkawis maling mangga ka kaula we Oh, ahlina yeun mah. Beuda bangsa ti bubudak penting baheula oge Jadi pagawean. oh sampai baheula eta main henteu ieu mah maling no jadi maneh sanggup sabaraha lila sanggup pikeun maling Yudhistira nyuwunkeun waktu sewe kaula sabulan sabaraha sabulan lila sia Bobol teuing. lami teuing lila teuing Ngempleu teuing. kumaha lamun saminggu Yo. waduh montong waduh saminggu kumaha Ulah aya lamun salila saminggu ratu tadi dibawa ka dieu ku kaula bakal diganjar ku rupa-rupa harta brana Wah, tapi lamun leuwih ti saminggu beheung sia gantina sanggup teu atuh. anjay Alias. untung aing kebuka ide kitu Untungna teh teu nya pikir. kumaha kira-kira wuduk aya di ratu gagahe di menak mangga ngiringan wae bisa dilakonan kaula kudu bisa sae bae Yo. perlu sabaraha kompi sampean bawa pasukan sae mah kira akal kena miang ayeuna Ya. senopati bulan poe naon teh dinten rebo hareup salasa telatna rebo pang telatna salasa pang heulana ku datang ka dieu Ulah muntas ka. sae mah rampung dautos pangandika katiga silubina Hamid kaulan berat bapak jadi bulan nitip negara nitip kamana sae mangga kadewe sing atos-atos sagan erek dek kitu sia Gusti ngarti teu aing eta make jeung kitu naon maksudna
Pang bibita jeung pangyingsieunan dijiekeun wae. Ya. Naon pelan? Bodoh sia. Kurang daya tangkepna teh. Jelema atawa setiap makhluk bakal bisa menyat hirupna, naik hirupna nalika aya pangdorongna atawa motivasina. Doh, eta dibere. Kahiji bisa wae motivasina ku pang bibita. Kadua bisa wae kulantaran manehna teh ripuh Nya. panyingsieunnan. Ada menang ka nyeri. Jelema kadang-kadang bisa beunghar tina ripuh. Doh, lah. Jelema kadang-kadang bisa naik nit lamun urang dibayar. Nya. Gitu Gusti. Bisa juga laku sang Sami jika abdi kapun bojo kitu tah. kumaha ulah. Disieun-sieunan ku abdi oge pun bojo teh. Di kumaha disingsieunan. Dijenar kumaha? Sieun lamun abdi uang sultipna padamelan, balik ka pun bojo teu kasampak teu aya di imah tapi teu nyangu, buru-buru saya nyangu. Lamun maneh nyangu ku aing bakal diberi emas. Wah. Lamun teu nyangu maneh diperkosa ku aing. Kumaha sieuna? Lolobana mah diperkosa we ku abdi. Kalau mana mah teu nyangu. Kalau nyampe. Eta mah kebeuki sia gitu. Keun mah dah halal heukeun bade ke pamajikan. Ya. Lir Petra. Doh, inggih. Barang sawek imbawa cana sapraptani tatamu tina negara Astina nyaeta Rasidorna utusan ti Prabu Siyudana sampun tumiba ing nagara awaw langit kelayan nyana kotongan emas picis inten jumanten di Prabu Siyudana. Anak dayo. Mana daya penting. Saha Rocet itu Senopati. Daya kuat. Daya tombol. Badega Rocet. Nanayo. Daya kuat. Nanayo. Para badega. Keluar. Karena jaran medal saking krongkeng. Duduk. Karena dirada meda. Duduk. Naon dudu si teh. Dudu teh sanes belah. Bukan. Sanes. Sanes. Abdi teh nyanggemkeun anak dirada meda. Nah aya gajah ngamuk. Dudu si teh sanes. Anak jaran medal saking krongkeng nah aya kuda lepas dina pakandangan. Dudu cina. Udah kebun binatang maka jeung aya kuda lepas. Cenah itu. Nya. Di almarhum Abah Sudarina kena kitu. Pernyataan apa? Anak dayo. Nanayo. Saha? Rasidorna ti jajar sokalima astena. Inge. Gusti. Saha? Gening itu si Ajo atau Sumpi? Ajo teh saha? Rasidorna Ya. ti jajar sokalima. Menak segekan. Nah gening saya nyebutna Ajo, apa ngomongna kitu? Ajo. Ajo lain Ajo saja. Nya kumaha aya widi ti salira idin ti kaula datang ka dieu. Sae mangga. Para badega Keluar. tumbak anu malagrang buka dataran linggih ka Gusti Rasidorna ti jajar sakalima. Mangga. Sampurasun angin. Mangga linggi. Mang teh najar era-era ge bade nyanggemkeun we kitu. Naon? Seun. Tadi harus kauning aku salira yen mang teh gaduh putra murid. Doh, ya. Anak murid nupang dipikanyaahna. Jabati anak pribadi teh nyata ieu Ki Arjuna ngaranna. Iya. Si Menak si Ajinomoto Si Wakwek. si Nog bebereumna Si Wakwek. si Miwon si Jaluk Si Ajinomoto. si Lurah paribasan nya si Bapak Gibran gitu datang ka dieu teh nyaeta mang di satengahing perjalanan papenak sareng Pandawa Arjuna jeung Sadewa maksudna dedeheus ka jajar sokalima ka mang Doh. ngancek mang dewatakeun ka dieu ya
nah atuh borehel teh Kumaha kula. Arjuna hoyong ngiring ka dieu balik jeung sejalan teh ngomong ka Pun Mang teh naon Seun palahe guguru ka salira da ieu pun anak hiji mah haus ku ilmu lapar ku pangabisa Naang we kulan ku ilmu teh aja. da uninga saya teh pados kajojok ka mana ka meuni kawentar ka mana ka meuni Joh. taku kituna nyangakeun sadaya-daya ditampi sareng teu nama pun anak jaro kaula nun kula ya katu kakar Payunnya deh. Payun. sok hade kubasa goreng kubasa kubasa Nya. tok mopok trolong manggeus muko di mana ama Kantun balakana. kantun balakana Ya. sadaya-daya kaula nun punten ama pek balak Joh. pangersa naon sakumaha anu disaurkeun ku Kangjeng Rama Guru kaula teh kataji kapati-pati kapentang asmarana eta ilmu ti salira ceuk paribasana kaula beurang tega kana dahar peuting tega kana sare leuwih waas lamun lumpat ka tempat sare ngan guguling nu digugulung dipake tilam ka eling dasarna kaula hayang ku guru ilmu ka pangersa Joh. Geningan. mamanawian salira luntur kolbu jembar mana tiasa nampi kaula salaku murid salira Joh. oh rek guguru imbalan Ya. Bade kade Gusti ieu teh musuh kene cicing sia cicing. nyaho kene aing jeung sia mah naon ngen henteu Gini. ieu we miskom jeung Ki Senopati Ya. kade we Gusti cicing sia cet wae guru teh Mempuncak. oh sae mangga Saran ku ayakan we kula. jadi kataji ku ilmu kadugalan kaula tapi no pangersa hayang jadi murid kaula tansah diajeng-ajeng bener timbalan ieu teh murid kahiji nomor wahid nya ieu nu bela kalau jadi guru Kana teh teu sirikna mang teu boga beas teh ulah diaturan can beak-beas oge panggetena. panggetena pangmerhatikeunana ka guru teh Cara barang penta. eueuh carekeunana Nya. da murid-murid anu liat aduh Maha nya minta ilmu minta duit ongko nya kadang-kadang guru aya sundangan maka batur nya anu mana eta teh ya? nya guru nu eta murid nu monyong nya daek jadi murid kaula nya eta dipalar ku dari kaula mamanawian we atuh salira tiasa nampi kaula nun teh kaula mah moal ngoredkeun ilmu lamun heueuh mah anjeun hayang tatamba ngeunaan ngabisa ka diri kaula ngan aya syarat beun oge aya syarat aya tah geuning naon syaratna ngen Sobi. suganta ai syaratna teh nyata kaula lain ku harta lain ku keterangan surat itu ieu tapi kahiji ku kadaek maneh kaduana maneh daek teu mere tumbal keur kaula Nyun wadal. maksudna kumaha tumbal kumaha kaula minta persembahan keur diri kaula Joh. masyarakat kedah mencit meh hideung lain muning bule lain hayam camani lain Nah domba kacang. domba kacang lain sasatuan tumbal keur kaula Joh. naon Sane. tumbalna nya maneh kudu mere tumbal jelema Joh. tumbal jelema bener tumbal jelema ieu jelema teh kudu dipencit ku maneh langsung Joh. waduh Ulah.